orang teh boga hutang ke si Ece. Kumahannya keburu nagih si Ece. Duit 2000 mah. Kumaha keburu nagih si Ece. Daripada dicarekan ku si Ece, penting dibayarkeun boga usah kieu oge kembae. Yang jajan teu dibere si mama, yang jajan teu dibere si bapak. Hei saudara, ka dieu. Saudara, ka dieu. Dieu kalau di dia hutangnya. Nyai mah apal wae kana hutang teh. Pan hayang ngopi atuh. Apal ieu teu boga duit ece pan boga hutang. Nyai, Arek atuh nyai. Kalanya sok mana? Bener atuh. Kok teh cenah aya? Mana geuningan? Cuk atuh apa nanon tanah ayeuna mah duitna. Geus peurih beuteung geus lapar ya hang nu lada. Hayang ngopi teh tadi isuk jangan laju buru. Duitna nu leungit. bener nyai. Duitna murah gitu tadi. Nu bener atuh. Maknya eueuh duit. Ieu ti isuk ieu can dahar. Udang sare hayang seblak ieu siang jangan ieu. Jangan sila teh hayang dan seblak baso hang nu lada. Kebeneran ke lapar balikin kana seblak orang mah euy. Teh masa seblak. Bangga. Enakeun ya. Mana duit tadi di mana nya? Murah geuna. Soda. Oi. Tenang di dia. Tadi dia di UP. Duit leungit. 2000 udah jang bayar hutang. Di mana tuh Sodan? Codat gitu geus di mana? Tadi teh. Terus ke si nyai arek bayar hutang, ngan duitna leungit di dieu sugan mangihan. Baik. Lapar beuteung. Atuh ieu wen opi sama ieu. Nyi, tenan naon atuh dikaocekeun ieu? Cenah naon tok kentep opi tok. Boga besti teh pengertian ieu mah. Aduh, Soda. Nah, hadi tetangan kolek mayar hutang. Nang dahar. Mami galapan. Ayo we ngopi. Mana duit eta tadi nu yang mayar hutang kemanakeun? Lah. Cek, nempel teh uji Soda di mana? Tadi leungit cenah tadi dia kudu ade cek nempel teh duitna. Ini tadi teh bareng Soda nu urang dibeli sebelah teh euy. Iya cek, tadi teh kami duit 2000 dibelikan karena seblak. Oh, jadi nyai nu mangihan duit nu ece teh nu 2000 teh. Paintesan eueuh nya tadi beureun kana seblak. Pan Soda nu ngadahar seblak nage berarti Soda nu nyokot duit nagen. Tah ce jalemana ieu nu nyokot duit nu abi nu 2000 jang mayar hutang ka ece teh. Bae bari nage ku Soga di dahana seblak nagen heeh. Jadi mah rendu anak-anak anu salah anu nyokot duit teh nya. Jadi salah anu salah ieu teh tuh. Dua anaknya